kumaha ieu teh rek bayar moal. Bade Pak mung cacan aya. Kene nyungkeun waktu silanya sakedap mah gitu. Waktos we. Ieu geus telat 5 poe rek kumaha ieu? Nya ada kumaha tuh Pak can aya. Yo rokok gitu kuntung abdi mah. Teu nyaho naon aing mah pokona poe ayeuna kudu dibayar. Geus telat 5 poe ya. Ari panu minjem nah hayang mayarna embung. Bayar ayeuna. Kumaha tuh deh Pak ai can aya mah. Sanajan dipendeki ka merecet. Ai can aya mah kewe lah atuh. Nya Arek merecet, rek busiat, jor teuing kumaha sia eta mah. Ayeuna ku aing ditungguan setengah jam, lamun setengah jam ku aing barang anu aya di imah banyutan ku aing. Ayeuna. Bro, neangan, tungguan. nyari satu panya abdi bade barang siap sugan aya nu mere nginjem nya ke antosannya satengah jaman nya ke. Aduh, kasaha dugi kasasaga juga nama anu mere nginjem juga aja. Perkara ieu mah di batu roge sarua butuh. Bener buka akal ya nama supaya ieu nu nagihna ulah ieu kita buru-buru balik ku aing urang akalan ayeuna mah beres lah. Kumaha ya teu? Kumaha? Pak. Bisi ketemuan nih, kena aja mah. Sebalik ya, ayeuna mah. Bisa, sebalik ya ayeuna mah. Obok sia katipu. Katipu sia. Pek sia obok katipu. Aduh anjing si anu nempueun teh nya. Goblok kalau kasakala segala deh anjing teh. Duh kumaha nya. Si Sukandi lah ku aing tagihna. Andai kau datang kemana datangnya. Oh, la iya jadi dia. Duh iya datang nakamana dia. Orang ternyata bedog. Dia tamis datang deui nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Kang? Biasa tuh nggak usah bedog ya lah. Tuh, Kumaha? Saya Chan. can aya kan. Urang ngobrol lah di nu tepas yuk. Ayo. Yuk, di tepas. Kumaha ieu teh Kang? Kulo geus ngusahakeun Chan. Kuku can aya. Kendahara ke susah, berparusing teh nya. Mana tukang ieu saya Chan aya mah. Si benerna ieu teh Kang. Duh yang pala lalur ieu. Ieu sebetulnya Chan aya makin we abdi gede deui nya. Geus we nu tong datang deui geus boga duit mah dibayar kitu dibayar. Nya. Yang mana tukang abdi perbios nya. Enggak. Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuna kita galak tapi pas meer. Ya Allah, mudah-mudahan abis sing engal-engal gaduh pada malam nantiasa mayar hutang. Amin. Anjing kalau wih sanggar anu ditagih goblok mau bedog deh. Aduh, mau ditagih-tagih di ku aing. Sararieun teuingan.